Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Najbil Nur Sahara ti kelas 8A. Lamun dipikir-pikir, waktos di SMP teh teu karasa pisan geuning. Ayeuna ngatos kelas 8, atos bade ninggalkeun SMP kanggo naek ka SMA. Pasti bakalan papisah jeung babaturan SMP. Asa teu acan waregnya aya di SMP teh. Jeung deui kulantaran ayana virus corona ieu diajarna di bumi nyalira. Mimiti diumumkeun liburna 2 minggu meni asa bungah pisannya. Kulantaran jarangna libur 2 minggu teh. Tapi teu karasa atos bade sataun diajar di bumi. Kadang-kadang materi anu ditepikeun ku guru henteu neurap. Jeung deui teu tiasa papanggih jeung babaturan, teu tiasa papanggih jeung guru-guru di sakola. Seueur pisan anu disono di sakola, pangpangna mah babaturan. Atos lami pisan teu papanggih di sakola, sono pisan jajan ka kantin bareng babaturan. Tapi ku kituna kudu bener-bener diajar di bumi. Soalna tahun ayeuna atos kudu siap-siap kanggo naek ka SMA.